Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma faratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jalla minal muttaqin bi syariati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sidratil muntaha arifin wa asyhadu waslin wa muslin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa bidana minal muttaqin alladzina yu'azzimuna syuhuduna ba'daha wa lidzalika katabtu hadhihi salatu fi fadhili syuhuri wa mariyatil tawbil rabbil qabul Biqalam al-Khadim al-Aqil al-Khadim Tata Qadami Syahid Muhammad Abdul Qawsi Satullah Mas'udi Rahmatullah Fiha batu jami harbin kulli syahrin wa biqawli kitabillahi wa sunnati rasuli wa sunnati awliyai wa laysa li biha illa naqlu wa jabu min kutubil ulama il-amilina murisin Waskurullah ta'ala hadhihi al-'atiyya allati la tusab bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultani awliya'i wa qudwatil asbiya'i sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sirahum alaihi wa bi karamati maliki zaman wa al-malum makan wa qamil bi'andir rahman wa waris al-kitabi wa nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidi Syekh Al-Masyid wa Bataj Ali bin radhiyallahu anhu Matanallahu bituli hayatihi wa razaqana bikamal mutama'atihi wa jannibna min su'il adabi alaihi liyadub alaina inda istighosatihi bi barashil masruj wa syabil masuri wa rahmihi wa rumhihi mansubi wa qusihi mawsuri wa sahmihi sahibi wa rikabihi aliyya mujibu sa'ilin amin Allahumma alamin Ilahiyya tamasubi wa ridhaka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'kabada amma ba'du ila malbin hadha kitab al-Fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene urang ngabuah dina kitab Fadhil Syuhud dina pasal asaminu nyata nu ka-8 fi syahri Sya'ban dina nerangkeun hakikatna bulan Sya'ban dina huruf-hurufna di hada syahri ku tetep peukeun ieu bulan hum satu ahrufin eta aya 5 huruf asinu nyata nu kahiji sin wa ainu jeung kadua ain wa ba'u jeung katilu ba wa alif jeung kaopat alif wa nun jeung kalima nun gitu. Urang tos kamari ngabas asinu non anisin anisin teh nyata naon asukur nyata syukur. Terus oke naon aina wa amal ainu jeung ari ain teh nyata naon al-ahdu al-ahdu itu perjanjian no katiluna era orang ngabuat tina huruf ba Bismillahirrahmanirrahim wa amal bau jeung harapan ari huruf ba bi hada syahidina ieu bulan al-barjahu eta ngagaduhan makna al-barjah atau penghalang al-barjahu al-barjah teh huwa alamu masuri eta alam anu masyhur baina alimi ma'anil mujarradatin di antara alam makna anu pasti materi wal ijsami madiyati jeung pirang-pirang jasad anu bangsa materi di papisan jasad wa ibadah tu jeung ari pirang-pirang ibadah tatajas sadu eta bakal ngawujud eta ibadah bihalunasi buha kalau perkara anu sawiyu jeung eta ibadah idza wasula ilahi nalika nepi jalma kana ta'ala wa huwa jeung ari eta barjah teh al-khayalul mun pasilu jeung eta al-khayal anu pisan wal barjahu jeung ari barjah teh huwa baina
syai'aini eta perkara nu aya di antara dua perkara. Nah ieu dalam dunia kala akhirat. Wa yu'abbaru bihi jeung dicaritakeun kalawan dapat barzah an alimil misali tina alam misal akni cenah tegasna maksud kami al-hazina teh al-haziza karena pahala atau karena pibinding minal ajasi minal kasifati tina pirang-pirang jasad anu kandel atau anu kasar bahasana wa alamil arwahil mujarradati jeung alam-alam roh anu murni abdi tegasna maksud kami adunya wal akhiratu kana dunia jeung akhirat. Kalau Allah Ta'ala perantoskeun Allah Ta'ala bainahuma barzakhul la yabghiyani di antara eta dua laut aya penghalang anu bisa ngliwatan masing-masing kana eta wates. Wa qala Allah Ta'ala jeung pantoskeun Allah Ta'ala wa huwal ladzi marja bahraini hada adu qurat jeung ari Allah eta zat nu parantos ngocorkeun dua laut ya. Anu eta laut teh anu tawar tur segar gitu. Jeung anu ieu laut sajena eta anu teh anu asin tur pait. Wa hatta milaju ajujajun majana bainuma barzahun wa hijran mahjuran. Jeung patos ngajadikeun Allah di antara eta dua laut teh kana pipinding jeung halang, barzah teh artina halang ini. Eta pamisah. Bainahuma ari lapan bainahuma teh aya bainal bahraini anu eta tegasna di antara dua laut ada bapuratu wa milhun ujajun anu tawar tu seger jeung anu asin tur pait layatiakeni anu teu campur eta dua laut wa qala Allah Ta'ala jeung pantoskeun Allah Ta'ala hatta idza ja'ahadumul mautu qala rabbi rji'uni la'alli a'malu sholihan bima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraiha barzau ila yaumi yub'atsun nepi ka nalika geus datang ka salah saurang maranehna mamaot ngomong manehna duh pangeran abdi mugi mulangkeun Gusti ka abdi supaya abdi tiasa midamel amal saleh dina perkara nu parantos dikantun ku abdi ya kira satnya sanyana eta ngan ukurane kila dicokeun teh nya sanyatan eta ngan ukur kalimah anu dicaritakeun ku manehna wungkul jeung ari ditukangan eta marahanana eta aya alam barzah nepi ka pe diudangkeun marahanana kalau taala patos Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. He jama-jama ariman kudu nyemponan aranjeun ka Allah jeung ka Rasul nalika ngajak eta Rasul ka aranjeun kana perkara nu masalah kahirupan ka aranjeun jeung kudu nyaho aranjeun sanyan Allah eta mah paling pipinding atau halang di antara jama jeung hatena. Nah ieu urang kadang masuk hijab jeung hati urangnya teu bisa ngatur kana kerentek hati urang jeung sanyana aranjeun eta kamantena bakal dikumpulkeun wa muradu yaquna wa muradu yaqulu atau yaqulu bi muradu wa muradu aya nu dimaksud kalawan dapat yaqulu wa muradu bi jeung aya nu dimaksud kalawan dapat yaqulu eta yapsilu bainuma eta nu misakeun Allah di antara jama jeung hatena wa dalika jeung ari nu kitu teh kinayatun eta kinayah atau sindiran an qauli ta'ala kinayah Allah Ta'ala aqraba minasabil adar eta nu leuwih deukeut tibatan pangrungu kana ceuli wa manal basoril aini jeung tibatan panujo kana mata wa min alam silil jasadi jeung tibatan panyabah kana jasadna wa minasamil anipi jeung naon tibatan pangangse jeung irungna wa minadauqil lisani jeung tibatan rasa kana letahna wasabat wa qurba maka nyorakeun musonib kana eta kadeukeutan bil hayalu latin kalawan pipining atau halang wastahiro jeung diinjeun dairo ismu musabbih bi naon aya ngaran musabbah be nya musabbah be dina naon wa huwa hayalu latun jeung ada musabbah be ternyata lapat al haylulah lil musabbihi pikeun musabbah wa huwa qurbu jeung ari musabbah teh nya lapat al qurbu wa an wastuku jeung dijieun lapat minal hayrulatin tina lapat hayrulatin yaqulu nawan lapat yaqulu bi mana yuqrabu kalawan mana yaqrubu bi mana yaqrubu kalawan mana yaqrubu atuh mi deuketan ala sabilil majaji
isti'arati tasrihiyati tabiati dina jalan majas isti'arat tasriyah tabayah jaratu pilih anu lumaku eta isti'arah dina kalimah fi'il kama qala nadim satu perkara nu parantos ngadawuh saha nadim fi taqsimi majazil isti'arati dina ngabagi majas isti'arah pamajarat fi masdarin aw jamin fasammaha usliyatu wa tamin maka istilah isti'arah anu lumaku dina masdar atau isim jamid ya maka kudu ngaranan anjeun kana eta isti'arah kalawan sebutan asli asa kudu panceung anjeun aya berarti nasina wa injarat bi fi'li aw fil harfi fasammaha tabayati tanfi jeung lamun lumaku eta isti'arah dina kalimah fi'il atau dina kalimah hubungan teh urang maka kudu ngaranan anjeun kana isti'arah teh kalawan sebutan tabayah wa aqrabatu subhanahu wa ta'ala lil mar'u jeung si ari pangdeukeut-deukeutna Allah subhanahu wa ta'ala ka manusia jadi dana jihad ilmu nahwu ge hatina bener bahwa Allah teh leuwih deukeut dibanding diri urang sorangan ka diri urang teh beta qarabillahi ta'ala eta kalawan ngadeukeutkeun manusia ka Allah ta'ala jalatu taqrabi mahsusatin kana jalan ngadeukeutkeun diri anu khusus wa hiya mudawamatu dzikrillah jeung ari jalan khusus teh nyata ngalanggengkeun zikir ka Allah nya bil qalbi dina jero hate ailatu waqara fi qalbihi tegasna zikir anu tetep dina hatena bila harfin wala sautin kalawan tanpa aksara jeung tanpa suara wa hadil alatu jeung ari ieu jalan zikir teh la takunu illa bitalqini eta mabukti wa kalawan ngalewatan talqin gitu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampuma parantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fadolakum Abu Bakrin bi kasotin somin wala salatin henteu ngaluhuran ka aranjeun sah Abu Bakar kalawan sabab lobana puasa jeung lain ku sabab lobana salat aya babi sain tapi li ngajadikeun urang tong salat jeung puasa gitu ngan hatina babi sain wa qarab bi qalbihi tapi ku sabab hiji perkara nyata zikir sir anu geus tetep dina jero hatena eta kaunggulan Abu Bakar As-Siddiq wa masallallahu bi sabri jeung teu ngocorkeun Allah dina dada kami illa sababatu fi sadri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu iwa parantos ngocorkeun kami kana eta perkara dina dada Abu Bakar As-Siddiq jadi itu ngarupakeun syaratnya anu mendalam ya dina kita pada isur ngabahas ngeunaan makna hakikat huruf ba dina bulan Saban selaku al-barzah. Naon alasanna pangesa Abah nulis ngahartian ieu aksara ba dina bulan Saban teh nya secara struktur huruf nama diwangun ku huruf sin ya ain ba jeung nun maka musonif panyusunnya kita membedah huruf ba dina bulan Saban jalanan dengan bulan itu secara filosofis jeung manawi ngarupakeun sasak atau penghalang barzah di antara bulan Rajab jeung bulan Ramadan bulan Rajab bulan Malah bulan Ramadan bulan panen ieu kaima penawilanana maka dia musonif di para sahabat hoyong ngingetkeun yen sahabat teh ngarupakeun alam transisi pikeun manusia sangkan nyiapkeun diri secara batinnya bersihan jiwa tina materi dunia sangkan siap dari macaya akhirat di bulan Ramadan tujuan naon ieu tujuanna supaya jalma mukmin sadar yen ibadah teh teu saukur gerakan fisik jadi naon tapi bakal ngarijim atuh ngawujud janten bentuk batiniah dalam barzah sagala jadi goblok lamun ibadah ka Allah mah segala kita oge amal goreng urang bakal ngawujud ke di alam barzah alam hati urang bakal ngawujud di alam barzah seperti lamun urang sifat bahil korek maka eta harta-harta urang anu ditahankeun bakal siga jadi orang sujaroa aku anu dimana ngabulir ka urang anu dina eta teh dijeuna tina seuneu neraka anu akhirna teh bakal ngegilan ka urang gitu tujuan ieu nuntun jalma mukmin sangkan bisa ngahongkal tingkatan khuru nyata kedekatan anu sampurna kasaha ka Allah ngaliwatan jalan anu khusus nyata jalan anu mahal nyata jalan zikir batin zikir sir zikir khofi anu naon anu teu kasoraan anu teu kaluar sora jeung teu kaluar huruf anu bisa dihontal ku jalan takin ti guru mursyid maka anu ditakin geus sadahara reseh kitunya ngamudawakeun zikir khofi kemudian henteu berenang biasa mun teh beres urang zikir teh subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar
anu beres mah sakitu. Oh, sakabeh perkara ge bakal jadi ngamarupa ka diri urang gitu. Maka dina ieu kitab ya, Ali Al-Barzah teh alam misal atau hayal pasir ya. Jadi alam barzah teh dihartikeun salaku al-haya anu pasir alam hayal anu pisah atau alam misal. Maka secara ontologis barzah teh pipindi atau hahalan di antara dua alam anu beda, antara alam mana anu murni itu alam al-mujarrah jeung alam jasad anu kasar materi gitu. Maka ngajilina amal di alam barzah ieu sakabeh amal ibadah manusia nalika hidup di dunia bakal tata jasad ngawujud jadi ngajirim jantan wujud anu sawi jeung sifat amalna gitu. Jadi lamun amalna hade wujudna bakal endah, sabalikna lamun awon bakal ngajirim jantan wujud anu pikasieun gitu. Iya, tadi kita ulang lagi deh. Ngajirimna amal di alam barzah sakabeh amal ibadah manusia nalika hirup di alam dunia bakal tata jasad. Tata jasad teh bakal wujud atau ngajirim jadi wujud anu sawiyu jeung sifat amal gitu. Jadi lamun amalna hade maka wujudna ge bakal endah. Tapi lah sakumaha malaikat nanti munkar jeung nakir memaksa ka urang, lamun urang sok ngalakukeun amal hade maka bakal aya dina wujudnya hareup ka urang kalawan anu hade nu dikasih-kasihkeun. Da sabaraha di alam dunya ge kitu, lamun urang misalkeun model kalian, lamun kalian misalkeun bager ka haki, maka apa haki ge bakal ngawujud nanti ku sifat bageurna kalian. Naon bakal seuri heureuy, tapi kalau kalian ngalieu ya ka kalian sarua kita lamun pangijeng kalian teh kurang make camurut itu ka haki teh kurang make ambekan ka haki teh karena itu perwujudan dari amal kalian model gitu ya. Jadi lain tong alam barzah teh ya. Misalkan lamun urang boga model kieu ngamisal kieu ningali batu pun sebatu teh kitu ka urang siga dudu siga ieu. Oh eta perwujudan amal urang ka manehna cager geus nyeri hate teh. Segala sesuatu anu dilakukan kurang maka kagambar di batur itu maka itulah gambaran orang lain itu gambaran diri kita kumaha perlakukan diri urang sama dengan misalkan di rumah tangga kumaha karakter istri itu kumaha jadi suami sebagai suami ya itu jadi gambaran orang tak angke budak bakal jadi gambaran orang tua gitu. Oleh jadi lain bentuk misalkan dina wajah gitu nya melihat aya sakapeung-kapeung mah urang teh siga bapak nya siga si ayah itu sakapeung kadang lamun karena teh aya sakapeung siga jadi indung gitu. Lamun kecamurutna eta mah siga indung maneh, lamun keseudina siga bapak maneh. Nah, urang di alam barzah samodel kitu setiap sakabeh amal anu dilakukeun urang bakal tata jasad, bakal ngawujud atau ngajirim janten wujud anu sawiyu jeung sifat amalna. Jadi lamun amalna sae wujudna bakal endah sabalikna lamun goreng maka bakal ngajirim janten wujud anu dikasieun gitu. Jangan pernah takut untuk menanyakan ya daripada orang jadi gering hati misalkan contoh kieu haki teh kunaon kieu haki misalkan contoh atau misalkan ya ka haki dan gede nadi kaasepnya haki kunaon make cemberut teh ka urang nah urang teh dosa naon omongkeun sabab urang teu ngarasa dosa urang kudu wani yeuh maneh teh kasalahanna kieu geus sabaraha kali ditegur teu ngawarok keneh mata kurang lebih cicing lebih baik cicing oh eta hampura atuh ieu salahna urang mah kurang diperbaiki tah eta disebutna urang komunikasi anu baik anu goreng kumaha ketika misalkan hati jemedut dipake menuju jemedut bener teh seri terus siga dimanjang ayeuna lain manjang na urang dina hati teu saling ngaikhlas teu. Ya, jadi eta mah dina urang gambar kahirupan mata urang kudu berani. Aka sahawe misalkan budak nanti pika ketemu sama teman di sekolah timur tanya sama kita. Punten katanya bahasa nu alus lain tongkol tah sia kunaon cemut-cemut ka aing lain menjadi para saya tanya. Itu punten bilih abdi aya kelepatan, bilih nanti takutnya aku lupa, takutnya aku salah, takutnya ini kenapa kamu gitu sama aku, kalau ada salah aku maafin, tapi kalau misalkan ada apa-apa tolong bicara dengan baik. Ingat kena geus berarti jumal model kitu geus kana makom hebat gitu. Geus kana makom geus Oke tadi urang hakikat alam barzahnya ini nasarana. Urang sarahan di analisa balabo atau istiarah dina
tasril hiyah jeung tabaiyah musannif ka bedah aya yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Allah ngahalangan antara jalma jeung hatena tah ieu bagi hakatan Allah maha dekat leuwih deukeut tibatan ceuli jeung pandenina tibatan mata jeung panempona dibanding letah jeung rasana gitu. Jadi jauh keneh antara leungeut urang jeung nyabaki jauh keneh dibanding Allah deukeut jeung diri urang. Mata kalian mah ulah asasa minta kalau itu maha dekat. Ulah mah hirup teh siga jauh jeung Allah sagalana teh. Allah itu maha dekat sedengkeun ari Allah maha anu sagala-galana. Lamun kalian mulai dari dini udah ditanamkeun di rasa sifat tauhid gitu, maka mau aya kasangsaraan dina kahirupan. Gitu. Sok model kieu contohna si Ucup leuwih deukeut jeung Ahaki misalkeun si Barama biasa saja si Dipah jauh mana nu babari menta si Ucup sababna leuwih deukeut kita oge jeung urang jeung Allah cek Allah tadinya dina ayatna yaqulu bainal mar'i wa qalbi Allah ngahalangan antara jalma jeung hatena urang kana hati urang teh bisa ngagenggam hati urang mah matakan segala rencana orang tanpa tuh bisa terrealisasi atau kan terrealisasi 100% itu. Nah gitu. Jadi Allah itu maha dekat. Maka ketika kemahadekatan Allah kepada diri kita, ulah sekali-kali kalian doraka ke Allah gitu. Namun dorakana di antaranya orang ketika orang boga pangabotuh der kalau minta ka maut bukannya ke Allah heula. Ger bisa mahadekatna orang masih jeung deukeut. Lamun urang berbuat goreng urang pasti kanyahoan. Karena saking dekatna Allah dengan diri kita. Sedangkan Allah itu maha segala maha beunghar. Minta sakumaha ge udah deukeut Allah aku masih saking dekatna urang ka Allah. Tapi gitu teh sabab urang teu boga talqin zikir sehingga ngerasa jauh. Ieu penting talqin zikir teh ngabuka hijab hahalan kanyaho urang atau marifat urang ka Allah karena Allah teh maha dekat jeung diri urang. Min habdi warid lebih dekat dibanding urang tadi ieu teh. Urang tadi teh kalau dibuntungkeun ka ieu paeh jelema teh. Urang tadi matakan lamun nomor dicabak yeuna udah dinutan teu gitu kan. Amun misalkan oh iya geus teu napasna kabeh di dieu muarana gitu. Kalian ge kalau dina silat dina naon gampang lamun rek nyambung atuh ngeulkeun we lamun cina mah sudah tahu geuning kena karak cicing gitu kan. Geuning teh geus kabeh. Nah, jadi majasna kumaha? Ku sabab deuketna Allah teh luar biasa dugi diumpamakeun seperti haylullah. Haylullah teh halangan anu napol pisan. Maka di ilmu balaghah tadi dijelaskeun ieu digolongkeun kana isti'arah. Tasril hiyahnya naon tasril tabaiyah gitu nyaeta nginjem lapan musababeh al khayyul nanti akhirullah penghalang pikeun nuduhkeun musabah ya akurbu kadeketan di mana proses isti'arahna lumaku dina kalimah fi'il kalimah gawe nyata lapan yaqulu asalna tina masdar akhirullah anu ngabogan hati yaqrubu mideketan saluyu jeung naon kaidah nadom lamun lumaku dina masdar atawa isim jamid maka ngaranna isti'arah asliyah jeung lamun lumaku dina fi'il atawa huruf maka ngaranna tabaiyah berarti lu deukeut pisan dibedah tina sagala aspek oge dina jihad umum. Maka kadeukeut anu khusus atau dalatu taqarrub al-mahsuso eta ka Allah teu bisa dikontak ku saukur mindeungna urang ibadah dohir pantesan aturan teh salat teh asa jauh keneh jeung Allah teh asa jauh keneh jeung Allah teh urang asa puasa asa sabab henteu terrealisasi kana batin urang. Mari misalkan inna sholati ada pasai wa mungkar sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tah perbuatan keji dan mungkar eta teh bisa dihasilkeun direalisasikeun urang tina hasil sholat gitu. Diulah sampaikeun urang ngerasa sejauh gitu kan. Ya. Di kadeuketan anu teh lamun teh kadeuketan naon. Duh tadi poho deui nya. Jadi kadeukeut anu khusus dalatu taqarrub al-mahsuso ka Allah Subhanahu wa taala henteu bisa dikontangan saukur mindeungna urang ibadah dohir salat 5 waktu puasa Ramadan salat henteu
Tapi kunaon ku jalan mudawamatu zikir ngadawamkeun salila-lilana ingat ka Gusti Allah. Letah mah aya waktuna zikir jahat teu bisa sembarangan, kudu gaduh wudu heula, kudu menghadap ka kiblat. Kalau sakumaha urang salat kudu suci tina naon, suci tina najis bageuna teh badan, pakaian jeung tempat. La ilaha illallah. Tapi dan parentahna di urang kudu mudawamah sepanjang napas urang, sepanjang detak jantung urang aya ngedek dek dek gitu. Napas urang. Atau misalkan urang denyut nadi urang, maka sepanjang eta urang kudu salilana inget ka Gusti Allah. Bahkan inget tak urang kana perkara nu paling dipika cinta di alam dunia kudu bisa dialehkeun, kudu inget tak urang ka Gusti Allah. Lamun urang geus kitu ceuk Allah hayang naon kabukti sakabehna. Kun fayakun. Kuna Allah bakal terjadi ka hiji waliullah. Ya Allah, mudah-mudahan aya teh hujan. Nah, buru hujan. Sakumaha Rasulullah, para aulia sering ngajelaskeun. Sayyidina Umar, banyak sejarahna, banyak kisah-kisah. Sababna dina hatina geus kudu kitu. Urang mah nonton bro, zikir hobina, da mah geus ogah. Zikir zahar, zikir hobi teh kudu dilatih. Non dilatihna wajar ketika kalian kieu poho. Aduh, si aing poho teh zikir hobi, matak sok dituntun Allah 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 supaya di dieu. Kayak geus di dieu urang geus kalatih, maka urang sok naon masa bisa kana leungeun atau bisa kana kieu. Lain biasa di natoriko anu kita lain eudeuh nya, lain jelema eudeuh tapi manehna teh zikir hobi. Kok eta lamun geus kolot hese ngalatih kitu teh. Maka kalian masukkan rencana nikah, walaupun misalkan geus aya ieu ge, geus anu nikah ge belajar untuk berusaha zikir hobi. Dina sakumaha kaifiat zikir hobi gitu kan. Naon kaifiatna kemimitina urang tundukkeun pandangan ke dada sebelah kiri, maka bibir rapatkan, nanti tahan napas, nanti lidah dilipatkan ke atas latihanna di dinya. Sakumaha latihanna teu kudu lila 2 menit dina sabare salat fardu. Ari lamun urang keur leumpang keur ngobrol ulah dilipatkeun lidah biasa we. Badan kontak jeung makhluk hate husul ka Allah eta juara bisa kitu mah. Biasa ngobrol seseurian tapi hati mah Allah Allah Allah. Matak salatna husul. Moal ngamakna teh moal ngahartian anu dibaca. Gitu ngahartian ka saha urang ibadah Allahu Akbar. Kita geus Allah Allah Allah. Nanti kok Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat dengan Gusti Nu Maha Rahman jeung Maha Rahim. Ngarti urang teh di dieu tapi mah terus we anteng. Tadi dinya nilai salat anu bakal ngabuahkeun hasil nya. Jadi eueuh deui cenah teu bisa ka kontak urang kadekatan atau daratu takorub deket pisan ya. Amasuso kedekatan khusus. Lamun urang geus tadi dianalogikeun lamun urang geus deukeut ka seseorang rek minta nomor ge bari teu kudu deukeut ke lamun tadi teh si Ucup jeung misalkeun jeung Haki geus deukeut pisan kumaha geus sagung sagalang makan geus ieu terus si Barama biasa saja si Pipa jauh. Maka lamun si Bara aya hayang kudu ngomong. Haki minta ieu euy. Nginjem ieu gae. Lamun si Ucup henteu dia tak. Ieu si Ucup ka sigana teh teu boga duit. Kaciri ngahulang Ucup kan dia sagede. Teu jajan maneh nya teu jajan. Ah teh itu jajan buru. Ah moal isi. Buru jajan. Jajanan gitu. Sababna nyaho saking deukeut lamun urang geus deukeut apa yang dibutuhkan ku seseorang itu naon pasti cumpul matakan ketika kalian tahu seseorang senang kepada kita, suka kepada kita atau nanti di rumah tangga nyaho apa yang kita butuhkan gitu. Pamajikan cici ngalamun oh iya yang ieu. Oh biasana karesepna ieu, nu teu dipikar resepna ieu, lamun urang bersikap ieu manehna teu resep teh jadi nyaho. Nanti berarti orang geus bener mahamba. Maka Allah urang bakal kitu ka Allah. Naon kasep Allah ibadah urang ka Allah. Terus urang ibadah melaksanakeun taqwa. Bahkan Allah ge bakal deukeut jeung urang. Ketika kita semakin banyak mengingat, maka Allah semakin lebih banyak mengingat diri kita. Ya hebatna zikir hobi, tapi zikir hobi mah bisa dilaksanakeun lamun teu meuli pintu talqin ti guru mursyid kamil mukamil. Mata kadang-kadang suhanjana teh bukan kita menuduh tapi ketika dudu masyarakat hadis Al-Qur'an jeung lamun jamal geus pupus manehna ngaku Islam tapi can ditahakin zikir aya ditahakin keur maot mah darek naon
takin dia takman dina hadis lagi takin laka takin kana kalimah la ilaha illallah kepada orang yang akan mati, lain yang mati yang akan berarti yang menghirupkan nih gitu. Lamun sama dina kitab At-Tazkir oge dijelaskeun ya. Nah iya mata kurang banggana mata loba misakeun ajengan-ajengan itu ya Allah kumaha eta teh can ditakin zikir can ieu naonna gitu. Masalah matakan lem masih kena urang araya pangarsa abah masih kena jumeneng gitu kan, mumpung aya kesempatan urang sering sobat pas sobat takin tong lamun misalkan jauh ka ditu aya wakil takina kudu daek sabab naon sakumaha urang hebatna nu jadi nu hebatna urang ilmu urang tetep butuh atau butuh nu ngaranna guru rohani sabab eta nu bakal nuntun urang. Iya. Terus oge naon cenah nyata zikir anu waqara fil ghabihi anu anteng dina hate dikir nu kumaha tanpa huruf jeung tanpa suara. Malaikat oge teu nyaho komunikasi urang jeung Allah. Moal bisa ka urang la ilaha illallah kalau iblis datang. Urang teh jadi tunduh murag tasbih itu sampai Jumatan. Dikir murag deui berarti ya Allah ieu. Geus 3 kali murah berarti 3 kali nganya wudu deui. Sabab naon zikir hati batal. Sabab zikir mah kudu naon kudu boga wudu sakumaha urang salat atau macam ketika urang membacaan poho wae 3 kali berarti urang kudu ngambil wudu. Bapak kamari sebelum Jumatan wudu deui. Eta gunana tah zikir hobi mah henteu kudu sejalan. Sabab aya zikir jahat mah aya tempat jeung kudu cumpon kana syarat kana syarat. Ya. Kana syarat. Zikir hobi mah henteu sanajan urang di WC sugan sanajan urang keur tutumpakan jeung pamajikan tetep ieu mah jalan Allah sabab eta mah pagawean ieu zikir hobi mah pagawean dina hate lain mikirkeun dunia lain mikirkeun rasa segala rupana ya Allah jeung tempat Allah gitu. Tapi ku jalanna urang mudawam matu zikir ngalanggeukeun zikir dina jero hate nyata zikir waqara fi qalbihi anu anteng dina hate tanpa huruf tanpa suara alat atau pakakas zikir hobi ieu moal bisa hasil iwati kudu ngalewatan talqin zikir ti guru mursyid kamil mukamil anu sadana ka Rasulullah gitu. Maka saudina Ar-Rahman ayat 20 bainahuma barzul yabtaghiyan di antara dua laut aya perhala anu bisa melewatan masing-masing kana batasna sampai kana terjadi antara laut anu asin jeung tawar itu enggak bisa antara laut hitam nu warna hejo jeung warna hideung itu bisa bersatu itu ngadekeun kana carita Nabi Musa alaihissalam. Maka cek dina al teh dina Al-Furqan ayat 53 wa huwal ladzi ngaterangkeun masalah kalimah barzakh keneh wa huwal ladzi maraja bahraini hada adun buratu hada milhun ujajul majala bainu wa barzakhun wa hijran mahjura jeung mantena ngajadikeun di antara eta dua laut cai tawar jeung cai asin kana pinding jeung halangan anu bener-bener kahalang ya. Bapak itu lihat seorang anak dia umur sekitar SMP anak itu rajin ke pangarsa abah tanpa dia ke nanti bebeja kakolot. Nah itu ada kisahnya dari wakil takin itu rajin ke sana nanti bahkan amal lagi rajin tara-tara ieu ka batur dom di masjid kan mana beres zikir sing imam nanti itu bagian zikir meh mundur ada tenang urang misalkan imam lagi salat anu ulah teh urang salat tapi bisa jeung bisa berjemaah zikir mah urang bisa sorangan mundur zikir eta rajina zikir luar biasa ya. Ketika ditanya ke penulis ngerasa segala sesuatu apa yang dibutuhkan teh kacumpun wae gitu. Indungna anu hari tadi ponis lumpuh itu cager gitu. Akibat mehna usul zikir padahal teh manehna teu ngadoa secara gamblang ya Allah sembuhkanlah henteu tapi dina hate ya Allah berilah yang terbaik untuk ibuku andaikan kau bisa sembuhkanlah secepatnya karena aku kasihan kepada eta kabukti ieu carita tadinya ngomongkeun itu ya sehingga saking hebatna jadi urang mah kana urang mah leutikkeun henteu teu bisa kawajiban urang zikir mah ini salat ke zikiran enggak maka paling singgai bapak zikir teh tuturkeun gitu tomboron dina zikir salat urang berjamaah salat sunah jeung guru eta leuwih alus dibanding urang salat sorangan di itu Masjidil Haram ya menurut saya
ieu kudu daeng tah salat teh itu sapa urang dimikir urang hese-hese ke ka ditu ge yakin bakal kudu diberi beban amal nanti amal teh bakal jadi beban lain kesenangan aya sadegeun ari amal teh urang teh kita urang kudu butuh ieu buru teh ayeuna gitu beda matak naon matak urang ieu tontonan kitu. Karena memisahkan geus ka kalian, karena biasakan teman-teman kalian asalna ngaji itu mau janji mau munafik kan ternyata munafik semua. Sababna tomboroning kete ka batur kanu jadi guru ge geus wani munafik. Kemudian ka urang, tong dideuketan kitu mah. Engke nyenakakeun ka urang. Munafik kitu. Jadi hanya dina kata-kata sama-sama siga namtang gitu, siga namtang. Tanya arek kaji moal arek tapi kanyatana henteu. Orang ngomong moal gitu. Dari semua orang yang bilang jujur seperti itu satu Dinda Unggul secara jujur, secara terbuka bilang aku tidak akan ngaji lagi karena ini itu. Ya. Secara ini. Nah iya katakan lawan karena teh siapa ini dia ulah sampai ke ngerasa kasinggungan jadi tangges pokok. Dina sujud subuh terakhir pan papa ai kabeh. Yang kan anu cuma ada pohokeun teh ya jauh teh ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jadi Rasulullah ma padola Abu Bakar bikasoti salatin wala siyamin eta luhurna derajat Abu Bakar As-Siddiq eueun ngaluhuran sajagat aya kecuali para nabi lahnya di jagat aya mah nu ngaluhuran. Matakan cek Rasulullah, andaikan laki-laki bisa menikah dengan laki-laki maka aku akan nikahi Abu Bakar As-Siddiq. Eta kasayan Umar bin Khattab lamun diukur kehadiran Umar bin Khattab, lamun andaikan lautan dijadi tintanya dan tatangkalan salam dunia jadi penanya, eta mau bisa nyatet kehadiran Umar bin Khattab. Tak kehadiran Abu Bakar As-Siddiq mah 3 tingkat lebih tinggi daripada kehadiran Umar bin Khattab. Ini tak uang pandai tak derajat hebat gitu Abu Bakar lah nanti dikasotin sholatan wala siamin lain kulobana sholat tapi nanti lain kulobana puasa tapi kusabab hiji perkara anu geus nancep dina jero hatena zikir khobi masallallahu bisadi sayan ila wasabatu bisadi Abi Bakar jeung naon-naon anu geus dikocokkeun ku Allah dina dadah kami iwa eta geus dikocokkeun deui kana naon ku kami kana dadah Abu Bakar ditakin langsung gitunya. Jadi tadi ya permisalan dua lautnya seperti papanggina cai laut anu tawar anu seger. Iya tadi ibarat alam arwah akhirat anu suci jeung cai laut anu asin tur pait eta teh ibarat alam dunia. Ieu dua laut tengah hiji secara zat sabab aya barzahana ya mah aya kan laut anu dipisahkeun ya walau bahdi mah tawar bahdi mah henteu aya ge misalkeun warnana beda eta teh walaupun misalkeun teu bisa ngahalang ya. Beraya orang garis nanti ayah pagar semua dia pagar gaib ketika di daerah Kalimantan atau daerah mana itu ya atau daerah kayak Kalimantan itu daerah kami itu kan suka bergerak itu tiap hari bergerak mendekati pulau kadang-kadang mendekati pulau Sumatera itu kayak kagak jauhan deui ya secara itu kan hanya khobar gitu kan bisa salah perkataan tapi emang perlu seperti itu aja sehingga burung anu ti daerah dia sanajan siga uhalam lamun ngalewatan ka belah dia mahal pada teh ulun pager sama oge anu habitat tanaman atau binatang atau flora dan fauna arek pindah ka dia henteu bisa berarti dinya teh aya barzaya hahalang gitu sama dia orang di dieu antara ceuli jeung pandengan aya barza aya halang sama dia panempo jeung urang aya barza andaikan mata itu bisa melihat segalanya henteu mode urang teu bisa ngalingan ka rumah padekan sabab kalingan kudi tadi eta disebutna barza gitu. Jadi maka makna hakikat tina aksara atau tina huruf ba selaku barza nyata titik pambalikan atau titik transaksi mata bama hurufna hiji bikana makana biyakunu ma yakunu dina ilmu hikmah huruf aksara ba ngabogaan titik di handapna titik eta nandak dan asal muasal segala perkara wujud
bikana makana wabi yakun ma yakun. Lamun urang rek ngagambar pasti di satu titik, lamun urang rek leumpang pasti di satu titik. Sanajan ngagambar bureut pasti di satu titik. Urang rek leumpang pasti di satu titik. Jadi hakikat manusia teh keur leumpang dina sasak barjah itu hatina. Jadi hati manusia ngarupakeun barjah sajati anu kudu dijaga sangkan tetap dekat ka Allah teu karuman ku materi dunia anu kasar gitu. Non hikmahna bah hikmah dina ieu urang keterangan urayaan urang sadar kana aya kana teh sadar aya alam batin. Urang jadi sadar yen seumpama maut datang uang urang moal bisa balik deui ka dunia sagala kesempatan ngan aya ayeuna. Nu kaduana hikmahna pentingna kasucian hate nya, kasucian hate ku sabab Allah Maha dekat jeung diri urang, jibatan hate urang sorangan, maka setiap kareteg hate urang diawasi ku Gusti Allah. Cek Allah teh aing teh geus deukeut jeung mana teh meh warid tapi sia dina hate teh nyebut mobil, handphone, sare gitu kan. Hese cuma nyebut urang teh. Nu katiluna pentingna urang boga guru, pentingna urang boga mursyid. Ieu kaum hikmahna tina hadis Abu Bakar nyata ilmu zikir khofi eta dengan sauku diajar tina kitab tapi kudu aya insyibab teh kekocoran rohani. Tidak ada seorang guru menyambung ka Rasulullah. Jadi kesimpulanna aksara badina bulan Saban ngajarkeun yen bulan Saban teh nyata alam barjah sesak spiritual pikeun urang pindah tina kabiasaan dunia anu kasar nuju ka alam Ramadan anu suci tur bersih. Jadi kunci utama sangkeun salamet kaliwatan ieu barjah nyata ku cara ngahirupkeun zikir khofi atau zikir sir. Anu tetap dina hate kalewatan jalan talqin supaya naon ama urang kabeh bernilai pahala. Sanajan urang sedekah tapi zikir khofiyah. Ikhlas itu salah sejina zikir khofi. Wah urang nya tapi itu zikir maka sok paling kene. Nu asana urang naon, nu asana urang arek rek bener-bener ikhlas, aya sibara euy. Eka mana? Eta ucup eka masjid. Mereka henteu pasti si ucup teh nah teh si bara pasti nanti nunggu ka orang pasti sedekah. Nah berarti dia geus musyrik, geus nyampurkeun antara urang hayang karena Allah jeung kana makhluk. Matak nu zikir khofi, matak cepeng sabar rek kumaha ditarima amal ibadah urang lamun urang can bisa zikir khofi atuh can ditalqin. Maka talqin teh nyaeta syarat utamana urang ditarima ibadah gitu nya. Alhamdulillah urang mah saharana teh atau sadayana tinggal urang mah ngarutinkeun amaliyana kudu diaplikasikeun kalian teh eta teh harang teh harga mahal loba beri kesempatan jadi takin tapi tidak bisa jadi bisakeun ku Allah. Urang mah tidak disengaja bari di urang mah teh aya urang teh kieu teh sakarek ngaji di hidayah teh jeung takin mah bisa putus. Wah sanajan mah henang keluar ngaji gitu tetep takin bakal nyambung. Laguna ngan kana lamun manehna misalkeun teu ngabudawamakeun dina zikirna. Jadi ya supaya urang teh supaya amal urang ngajirin janten kasalamatan. Ku prosesna keur bikin segala amal ibadah urang bakal jadi juruan bakal nyelametkeun ka diri urang. Jeung urang bisa ngarasakeun kadeuketan atau kurbah anu hakikat ka Allah Ta'ala nya. Ya jadi ingatkan selama orang masih kena bisa tong harane sih kira dan bapak yakin di Muhammad Tarara kalian resok kana handphone karena rubah sikap gitu teh sedik ya da urang teh berenang kan lain cara batu da geus ngaji ieu babna ieu kitabna urang mineng ngadenge ngajina tinggal kitu rasakeun perubahan kalian rasakeun ulah sampaikeun kitu geus semua. Urang mah ipang ngabutuh loba ka Allah tapi degeuna tapi urang kawana hararese. Semakin urang banyak pangabutuh, maka semakin kudu leuwih deukeut. Itu Allah geus deukeut jeung diri urang, ngan urang teh kabanja kahijab ku alam dunia anu kasar kieu. Nah itu bisa disampaikan mudah-mudahan manfaat Allah sallallahu alaihi Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima bi barakati wa karamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim